Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Neng Adah bagian kaopat. Ieu yasana Ki Masram. Sateuacan dipedari dongengna sakumaha biasa ngaturkeun nuhun ka pamirsa anu tos ngasubscribe, ngalike, ngomen. Oge ka pamirsa anu namanya sumping ka ieu channel tong hilap klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep di-share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ningali kalakuan Den Komar kitu teh juragan Pandi jadi panas hate da puguh tadi oge Neng Adah teh rek dipaling ku manehna. Jerojoy niatna timbul deui hayang ngarebut ti leungeun Den Komar. Terawakna ngeleper beungeutna eceuy beureum nafsuna ngagegedur geus hayang habek wae nenggel Den Komar jeung Bah Aja. Tapi ari ras dipikir deui hatena jadi marmir sabab can puguh bisa ngelehkeun Bah Aja anu kasohor hiji jelema luhur ilmu loba pangabisa. Ngalawanan Den Komar aing untuk tapi ka Bah Aja aing teu wani. Ieu mah kuduna diadukeun jeung Mbah Sahur guru aing. Jadi ayeuna aing kudu api-api heula nurut ka maranehanana. Keun engke lamun geus nepi ka imahna Neng Adah ku aing dipaling. Soal Bah Aja teu hariwang da aya Mbah Sahur ceuk geurentes hate juragan Pandi anu geus nekad rek ngarebut Neng Adah. Ulah miceun waktu mar buru indit di tempat ieu bisi kaburu kadatang anu rek nulungan Neng Adah jeung tuh tingali sigana mah si Duleh jeung si Bos ka dieu. Ceuk Bah Aja hariwangeun pisan dumeh ningali aya dua jelema nu nyalamperkeun sing horeng eta teh Mat Duleh jeung si Nyoh Bos anu saentasna labuh terus lumpat ngebrik deui Neng Adah. Den Komar teh leleda deui gancang ngahirupan mesin mobilna sup ngasupkeun persenelang kana hiji. Gerung geleser maju terus mengkol kawetan nyemprung kawas nu kabur tarikna kaliwat saking da puguh supirna keur karanjingan setan hayang buru-buru nepi ka Sumedang lemburna. Ari si Nyoh Bos jeung Mat Duleh ting olohok wae ngarasahan jelu maranehna nu susah payah ngebrik Neng Adah ari ayeuna hasilna ku batur atuh puguh matak nambahan nafsu ambak hayang menangkeun Neng Adah katumbuh ku ambak kanu mawana. Lat si Nyoh Bos ngareret ka Mat Duleh pok nyarita sorana meh hampir teu kadenge. Sialan maneh da anu keton teh sanes salah abdi tuan nu mawana wae ieu mah haram jada wajib kudu diwarah. Tembal Mat Duleh semunu gemeseun pisan ka jelema nu mawa kabur Neng Adah. Sahanya jelemana nu geus kumawane kitu teh? Lamun sok bieu urang teu telat geus moal ditanya deui da pasti didakol kokoreng mah si Nyoh Bos gregeteun. Geus moal saha deui ari lain Den Komar mah pan bieu katingali mobilna oge. Mat Duleh yakin pisan anu maling Neng Adah teh Den Komar. Hayang ngeunahna wungkul tah sinurus tunjung teh. Mat Duleh yakin pisan anu maling Neng Adah teh Den Komar. Hayang ngeunahna wungkul tah sinurus tunjung teh rasakeun sia ku aing. Moal rek teu antep ayeuna keneh oge disusul Neng Adah baris direbut ku aing ceuk si Nyoh Bos meni ngadegdeg. Ayo atuh urang sakalian wae susul ka Sumedang. Lamun Neng Adah geus kabawa ku urang sakalian terus bawa ke Jakarta ceuk Mat Duleh ngahatean. Ulah wakatul sabab lamun disusul ayeuna geus pasti maranehna oge taki-taki. Kulantaran kitu
Keun heula antep urang ada bongohna, sinyoh bos teu panujuan. Dua nana terus ting laleos ninggalkeun situ Aksan bari mawa hate nu hanjelu panas dumeh neng adah kabawa ku Den Komar. Tapi sanajan kitu oge maranehna tetep rek ngajalankeun maksud jahatna, rek ngadodoho ngarebut neng adah ti leungeun Den Komar. Kacaritakeun sanggeusna diteunggel ku Mat Duleh Juragan Karmita terus kapiuhan nya kitu deui bojona katut si Aben oge sarua pada teu inget di bumi alam. Tapi tekung silila Juragan Karmita ngulisik nyah bentak ingetanana mimiti kumpul deui ras ingetas dibinasa ku dua jelema anu teu dikenal. Rek Juragan Karmita ka bojona gebeg ngagebeg sabab teu nyangka bojona oge ngagoler teu empes-empes ret deui ka si Aben kitu deui teu usik teu malik. Juragan Karmita gancang cengkat hudang terus ngaguyah-guyah bojona bari jajampean neneda kanu kawasa nunuhun kanu agung. Sangkan bojona dipasihan eling deui sapaneja Juragan Karmita diijabah ku pangeran. Ari lilir ari segruk wae nangis bari nyuuh ka carogena. Apana? Aduh, kamana ada? Gelis anak king, di mana hidup teh? Boa. Aduh, apana? Suruh bojona Juragan Karmita semua anu kanyanyerian ras emutanana kaneng adah teu wae sangka anana moal salah deui yen anu tadi ngarampug teh maksudna rek maling neng adah. Nya apa kakara ingat? Duh adah anak king mugi pangeran nang tayungan sing ditebihkeun tina balai dicaketkeun sareng kasalametanana. Sur Juragan Karmita mairan. Enggal apana urang kajamika ngabejaan Den Bubun melang hariwang abdi mah duh ada ulah nangis atuh bu isin sing sabar wae soal yang ada urang pasrahkeun ka pangeran anu sifat wenang mugi ditang tayungan aya dina kasalametan. Juragan Karmita ngabeberah manah bojona bari jung nangtung ngeprukan taneuh dina bajuna. Kumaha ari si Aben geuning ngagoler keneh boa-boa apana? Bojona Juragan Karmita hariwangeun bisi si Aben nepi ka hanteuna. Koloyong Juragan Karmita nyamperkeun si Aben terus ngaguyah-guyah. Tapi si Aben teu usik-usik acan, ngelempreh wae ka wasnu paeh atuh Juragan Karmita jadi ngarasa hariwang sok sieun nyaan si Aben katutuluyan. Kepigelang leungeun si Aben dicekal karasa keketegan keneh nandakeun si Aben masih keneh aya nyawaan. Plong wae Juragan Karmita ngemplong. Teu pati hariwang teuing kawas tadi. Kumaha abah si Aben teh? Teu kunah naon ieu mah tina bakat ku tarik diteunggeulna. Jadi rada lila oge teu elingna. Sigana mah diteunggeul angeunna. Tembal Juragan Karmita bari mencetan si Aben. Alhamdulillah. Saur bojona Juragan Karmita bungaheun pisan mireungeuh si Aben henteu paeh teh. Ben, ya, eling Ben, cuk Juragan Karmita ngaguyah-guyah. Tapi si Aben tetep tedaek eling jung Juragan Karmita nangtung terus kapancuranan dean cai dikepretkeun kana beungeut si Aben. Terus-terusan dikepretan mah teu wudu si Aben teh eling oge nyah bentak. Ret ka Juragan Karmita anu keur cingogo luhureunana titinggalianana masih keneh samar-samar ras inget tadi disiksa ku Mat Duleh atuh teu talangke deui korejat hudang hiuk perutna dihembatkeun ka Juragan Karmita. Dumeh sangkaanana pasti yen jelema hareupeunana teh Mat Duleh musuh gerotna. Mon arsi cuk si Aben bari ngayunkeun perutna kana careham Juragan Karmita. Atuh Juragan Karmita mending ngaranjug grewas lain dikieuna sabab teu nyangka si Aben rek nenggel gancang ngelok kagigir. Tapi pereup si Aben leuwih rikat meupuh sasaranana. Aduh, haram jada sia kanunungan teh. Juragan Karmita ngagorobok, bluk labuh ka tukang meninang karak bengkang carehamna karasa saremuk dah puguh diteunggel satakarna pisan. Ayo jebe gada hudang ulawan itu kangen wungkul. Cuk si Aben beki nafsu, awakna ngadeg-deg huntuna kekerot hatena geus poekeun sangkana mah Juragan Karmita teh Mat Duleh teh. Eling Aben, namaneh teh jadi gelo,
bojona juragan Karmita beki gemper ari juragan Karmita gancang hudang nyel nafsu asa diungha ku si Aben. Rek kumaha nih kadunungan sia, nah aing tadi anggap naon, dasar jelema teu boga rasa rumasa, ditulungan kalah nenggol, nurus tunjung sia. Hahaha. Ulang ngaku-ngaku dunungan aing sia jebleh. Nah aing teh lieur, henteu botak, tibare toge rek ngalapati aing, sok aya sia tarung mah. Si Aben beki ngaco sangkaanana tetep matuleh da keur lieur teh. Sing ingat Aben, ieu teh juragan Karmita dunungan maneh, lain musuh ieu mah lain. Bojona juragan Karmita ngajelaskeun sangkan si Aben eling deui. Ulah saeur serius juragan istri mah, ka mana juragan pamenggat sareng Neng Adah, teras kacanda aku si jebleh henteu. Si Aben beki ngeleper. Neng Adah mah dibawa ari juragan pamenggat ieu pan hareupeun maneh. Aram jadah. Cik si Aben bari sebrut nerajang juragan Karmita, tapi bubuhan juragan Karmita oge lain jelema nu bolos strong ku ilmu, teu ieu jadi gempor, rikat loncat ka gigir micen serangan si Aben. Hiu, si Aben henggar angin. Solontod tijang jolong kadorong ku tenagana sorangan. Lamun juragan Karmita henteu ngaraskeun kanu keur lieur geus tangtu si Aben terus diserang moal dibere hampura. Ngan untung juragan Karmita sadar mesem wae ningali si Aben nyolontod teh ari si Aben kalah beuki nafsu. Rikat malik srog pasang kuda-kuda meuni ati-ati pisan panonna teu lesot ngawaskeun gerak juragan Karmita. Teu beda ti ucing nu rek ngarakab beurit. Sing eling Aben bisi kuring jadi ambek. Kalepasan nenggel maneh, cek juragan Karmita leuleuy. Ulah waka agul tuleh bisi dia perioskeun tah bohong teh. Tempa si Aben tetep nyangkambat tuleh da puguh masih keneh lieur tur titinggalianana can pati sidik pisan katambah seranganana teu mawa hasil. Wuwuh nambah kolang kana uteup. Lain sidul ieu mah Aben, juragan Karmita dunungan maneh. Cing atuh sidik-sidik. Nah ngadak-adak jadi bawong maneh teh. Ulah nyoba-nyoba ngalilieur kanu lieur sia bisi didagor nya. Istighfar Aben, nah nyarita teh teu make pikiran. Ieu teh dunungan maneh. Ceuk bojona juragan Karmita rada nyentak hatena beuki hariwang, sok sieun duanana terus galungan. Calik-calik wae juragan istri mah. Si Aben kalap hiuk pereupna dihembatkeun deui rek ngajojo kana angan juragan Karmita, tapi juragan Karmita tetep tenang. Ngan salengkah ngakiwar ka gigir bari dampal leungeunna diangkat dipake ngetig punduk si Aben. Aduh! Si Aben ngagerung, soloyong ka hareup bro tiga jebur kana susukan di sisi situ aksan. Pacang hula sirahna kaluhur geus pinuh ku leutak jeung bubuk nu kararoneng. Kerelak. Si Aben teu kuat ku piutaheun sebel lain di kieuna. Nya sahanteuna atuh ari sumut pinuh ku bubuk iat mah. Irung matak banget geus teu mangrupa percis wae jurig cai anu keur nyingsieunan jelema. Gara babarasi geus eling acan maneh teh. Cuk juragan Karmita bari neuteup si Aben nya seri lucu ku polah bujangna anu terus bibirigi digan miceunaan bubuk iat. Tuh jadi weh kitu. Ceuk kuring oge sabar heula, sidik-sidik heula saha anu direkan musuh ku maneh teh. Ari geus kieu pancilaka beungeut maneh pinuh ku bojona juragan Karmita ngarui malah lamun teu buru-buru ngajauhan mah meureun utah harita. Tina ku teu kuat sebel komo meureun si Aben nu ngarasakeunana mah. Sanggeus tiga jebur mah si Aben jadi eling ras inget yen bieu teh geus campelakan nu jadi dunungan padahal teu pisan-pisan rek kumawani. Ieu mah tina kulieur da nyangkana mat duleh teh atuh si Aben jadi era sorangan. Kalamas kelemes teu wani neuteup ka juragan Karmita. Ayo gara babarasi ceuk juragan Karmita satengah marentah. Apunten Jur. Apunten Jur.
Si Aben teu bisa kebat daletahna kaburu keluar ngaletak bibirna kabeneran aya bubuk iat. Atuh puguh asa dihuapan golok-golok wae utah eusi kadutna meuni kaluar kabeh. Geura baberesih ka ditu, geuleuh ningalina oge. Ayo buru, teu kuat ieu kuring oge hayang utah. Si Aben teu loba leleda deui gancang hanjat terus neangan pamoncoran kabeneran aya kawat nu molongo asup sajelemaeun. Teu panjang pikir deui sup ka jero berebet lumpat muru ka situ sanggeus nepi terus luncat ka tengah kejeburur. Karelep ngarelap ka jero cai ari pecenghul banget nages bersih eueuh bubuk iat nu napal. Menang saparapat jam si Aben bebersih baju jeung calanana dibuka rek sakalian diseuseuh atuh ari hanjat teh jadi buligir ngan kali kolor wungkul. Juragan Karmita katut bojonangan bati gogodeg ningali si Aben dibuligir teh ambek aya ngarasa lucu aya ambekna pedah nafsu teuing kanu maling neng Adah nepi kageus poekeun dunungan disangka musuh ari lucuna ku kajadian bieu waktu si Aben pinuh ku bubuk iat. Lal lela kawas nu ngararasakeun kumaha rasana bubuk iat. Geus bersih Aben, Juragan Karmita mariksa bari mesem. Parantos kan mung ieu wae seungit mah karaos keneh. Lumayan kangelan dong lieur, tembal si Aben meuni nyoroncod sigana mah kabulusan, dagadona oge norok tok. Nah atuh maneh teh teu beunang di bejaan. Apunten wae juragan, abdi teh nuju lieur. Panas ku jalmi anu tadi bade ngarampok ka urang. Janten saatosna emut deui teh, teu wae emat tuleh. Apunten wae abdi parantos kumawantun lancang kadampal salira. Ceuk si Aben bari cong nyembah menta dihampura. Teu nanaon ku kuring oge dihampura, ngan eta kuring rek nanyakeun saha ari mat duleh teh. Tembal Juragan Karmita semunu penasaran hayang menang katerangan saha-sahana anu tadi geus ngarampok dirina. Teu wae yen Neng Adah oge pasti dibawa kabur ku maranehna. Jago ti Jatinegara eta teh kan rencangna urang Belanda jenenganana si Nyoh Bos. Kapungkur waktos di Jakarta si Nyoh Bos teh mikahoyong ka Neng Ipah kumargin teu hasil rupina mah janten luas ngalakukeun padamelan nirca ngiwat Neng Ipah terus ngabinasa Den Bubun. Ceuk si Aben bari terus nyaritakeun kalakuan si Nyoh Bos jeung Mat Duleh anu ngalanggar ti aturan nepi kaluas ngabinasa Den Bubun tina ku hayang pisan meunangkeun Neng Ipah. Jadi ayeuna oge pasti Neng Adah teh dipaling ku maranehna. Juragan Karmita ngagelendang semunu gemeseun pisan. Tang tos gan margi abdi yakin anu nunggal abdi teh Mat Duleh. Si Aben nguatkeun sangkaan Juragan Karmita. Duh Adah anaki dede teuing Adah. Apana kumaha atuh pami ku urang bade disusul. Sur bojo Juragan Karmita hariwangeun kana kasalametan putrana. Ulah waka geumper ayeuna mah urang bebeja heula ka Den Bubun. Sugan jeung sugan bisa nulungan. Sur Juragan Karmita masihan kaputusan. Bring tiluanana kabetankeun muru ka Jamika Juragan Karmita parendeng sareng bojona dituturkeun ku si Aben. Sajajalan si Aben jadi perhatian jalma rea pada ngarombongkeun pada nyengsirikeun malah teu saeutik nyebut nu gelo. Nyare kitu oge pantas da si Aben dibuligir aya di kolor make nu baseuh siga nu ngaradak meunang nyeusuh. Tekung silila geus anjau ka Jamika kasampak Den Bubun jeung Neng Ipah keur araya ditepas ngawarangko ngobrolkeun Neng Adah anu geus aya sajam setengahna diteang ku si Aben tapi can datang keneh hatena teu boga sangkaan yen Neng Adah meunang musibat sangkana mah biasa wae telat dangdan heula maklum anu rek ka kota sok era ari henteu gandang teh sok dangdak dengdek heula dangdan bari naksir diri henteu cukup ku waktu sajam.
Den Bubun jeung Neng Ipah pada ngaranjuk barang mirenges si Aben di taranjang teh ret ka Juragan Karmita. Gebeg deh ngagebeg sabab heran pakaian anak kalotor si gatos ti sawah padahal di teang soteh rek diajak ka kota. Jung Neng Ipah cengkat terus muruka ibuna pok nyarita tina ku panasaran naon nu jadi marga lantaran nepi ka kajadian kitu. Kunaon apa wengi-wengi teuing kamana ari adah sareng kunaon anggoan dugi ka kalotor kieu kunaon emak cilaka puguh apa teh di tengah jalan dirampok ku jelema anu mikahayang ka adah. Sur Juragan Karmita bari terus nyeritakeun pengalaman anak ti mimiti indi ti Cibuntu terus di situ aksan dirampok ku Mat Duleh jeung si Nyoh Bos nepi ka akhirna Neng Adah ngaleungit eueuh beja-bejana. Den Bubun jeung Neng Ipah meningah ruk cipanona nyalangkrung sedih watir lain di kiana teu nyangka aya jelema nu ngabogaan niat jahat maling Neng Adah. Ret Den Bubun ngareret ka si Aben pok nyarita hayang menang katerangan. Saha Aben anu geus kumawani kieu teh? Sugan maneh mah apal ka jelemana. Urang mana cenah manehna teh? Mat Duleh sareng si Nyoh Bos Den. Abi yakin pisan margi ningal kieu waktu sanjeuna neunggel juragan meuli ku abdi oge bade dibalas mung teu kabojeng da abdi dibongohan ku si Nyoh Bos. Si Aben ngajelaskeun. Bener eta teh Ben, tempas Den Bubun hayang jelas pisan. Leres dan moal lepat deui. Duh Aden kumaha atuh ayeuna ibu mah hariwang. Duh Adah anaking. Sur bojona Juragan Karmita bari segruk nangis bluk nyuuh kana lahunan carogena. Atuh sakedapan mah jarempet teh nyararita hatena pada ngarasa bingung kudu kumaha nya peta kudu ka mana nya nyusul Neng Adah jeung ngarasa hariwang bisi Neng Adah kumaonam. Maklum aya dina cangkreman jelema durjana anu pinuh ku nafsu setan. Dedeh teuing Adah nasib teu beda ti cece meureun ku jelema durjana di rogahala. Duh Gusti mugi Gusti nang tayungan pun adi sing aya dina kasalametan sing dipasihan kakiatan ulah dugi ka kabongroy ku pangolos setan. Neng Ipah mumuntang kanu kawasa sangka Neng Adah adina ulah nepi ka jadi korban jelema durjana. Kumaha Den carana nulungan Adah? Apa mah ngarasa bingung? Sugaan ari Aden mah dageus loba pangalaman waktu keur nulungan Ipah. Jadi soal ieu oge masahkeun wae ka Aden. Sur Juragan Karmita maningalimba. Abi oge sami bingung. Margi sanaos leres dicandak ku Mat Duleh sareng ku si Nyoh Bos. Abi teu tiasa mastikeun ka mana-kamanana. Leres ari di Jakarta teh mah tapi kapungkur. Da ayeuna mah tos jadi buronan polisi. Janten tang tos dicandakna teh ka Jakarta tembal Den Bubun ngahruk. Ngadangu kitu mah Juragan Karmita katut bojona beuki ngalengis harepanana pikeun manggihan Neng Adah ngaleungit kaganti ku kapeuliih jeung kanyeri. Dumeh bari kalengitan ku putra bungsu anu kacida dipikanya ahna tapi untung Den Bubun gancang surti. Pok nyarita maksudna ngababarah sangkan Juragan Karmita teu nguluwut teuing mikiran Neng Adah. Sabab Den Bubun hariwangeun bisi terus jadi matak kana salira Juragan Karmita. Perkawis ieu tangtos apa sareng ibu ngaraos sedih ku jalaran dikantun ku Adah nanging ulah janten teuing emutan margi bisi janten mata kasalira. Ayeuna mah agengkeun wae mana da abdi bade lunta kangge milarian sanaos kedah mang bulan-bulan pikeun abdi teu janten pambangan ridho kangge abdi ngabela kulawarga komo ieu nu ngiwatna sasat jalmi nu parantos delaka ka abdi. Teu aya deui anu kateda mung pidoana ti apa sareng ibu. Mugi wae Adah tiasa kacandak deui kalayan aya dina kasalametan. Hatur nuhun Aden sateacana oge apa sareng ibu ngahaturkeun rebu-rebu nuhun kana kasayaan Aden. Cuk Juragan Karmita bungaheun pisan. Teu janten sawios datos kawajiban abdi nanging mugi apa kersa nyerangan Ipah dina selebeting abdi teu aya. Margi si Aben ku abdi bade dicandak
Mangga Aden, mangga mugi sing hasilnya pamaksadan apa mah mengiring doa wungkul. Doakeun Ipah engkang bade milarian Adah mugi sing hasil kitu deui Ipah sing aya dina kasalemetan. Mugi wae pangeran nang tayungan urang. Den Bubun pamitan kaneng Ipah nyaritana bari rambai ku Cipanon berat rek ninggalkeun istri nu sakitu satiana. Mangga engkang mugi engkang aya dina kawilujengan sing enggal mulih deui kalayan sakantenan bari nyandak Adah tembal neng Ipah semunu berat berbei celak Cipanon nyak celakan terus murubut masehan kana pipina. Beki peuting kaayaan beki sepi jempling di jalan raya geus jarang mobil nu ngaliwat estu mata keung mata ting paruringkak bulu punduk katambah langit angkeb katutup ku mega mendung ting gereblek harita rek turun hujan sakabeh sasatuan riab ngampih nareangan kandang manuk manirecet tinggal beberapa heula-heula tina kusieun kahujanan. Tekung silila kadenge sora gelap ngejeleger disusul kudag-ragna cai hujan beki lila beki kerap ngagebret kawas nu dicicikeun ti langit burinyai dar burinyai dar cahaya kilat teu eureun-eureun gelebug angin ngagelebug gedena kabina-bina nebakana tatangkalan sorana mani nyeak dibarengan ku tinggal lebrona sora tatangkalan anu peunggas. Dina kaayaan sarupa kitu jalan raya Tanjung Sari katinggalina aya mobil nyemprung kawetankeun tarikna kaliwat saking teu beda tinu keur balap sing horeng eta teh mobil Den Komar anu rek balik ka Sumedang. Panumpangna teu loba carita jarempe wae siga nu eueuh picaritaeun hatena pada-pada ngarasa bungah dumeh geus hasilnya pamaksudanana nganeng Adah nu baketut baeud teh meus-meus ret ka Den Komar ret ka Juragan Pande nembongkeun ka ambek jeung kahariwang hatena. Wayahna wae tiri sakedap mah keun da moal alami deui oge dugi ceuk Den Komar bari ngaliuk netep neng Adah. Najis teu sudi kudu dibawa ka imah anjeun. Hayo balikeun deui. Najis jurig, najis. Tembal neng Adah kawas nu ijideun pisan ka Den Komar. Teu kengeng kitu neng, bilih pamali pan Den Komar teh picarogieun neng. Tempas bah aja bari nyerenge seuri. Kajenting paeh jadi babatang. Tibatan kudu daek dicacampah ku jelema rupa anjeun. Bararaib teuing teu sudi sia aing mah teu sudi. Teu sudi. Saur saha engkang bade nyacampah neng. Moal atuh neng. Sawalarna pisan ku engkang bade dipuja di dama-dama, bade didamal prameswari. Dinangke ngawangun rumah tangga ku engkang disenangkeun. Sagala rupi kahoyong baris dilaksanakeun. Moal aya anu dipungpang palai naon neng teh emas inten berlian dingkang parantos nyampak kumargi kitu omat neng ulah ngagaduhan sangkaan awon kangkang ceuk Den Komar setengah ngolo sangkan neng Adah pasrah daek dikawin daek ngawangun rumah tangga babarengan jeung dirina. Ngadenge kitu Juragan Pandi jadi panas teu ngeunah ku omongan Den Komar lamun teu ditahan mah geus hayang harita ngayakeun kekerasan ngarebut neng Adah. Hatena nguntup sanajan kudu dihurup kuduaan oge ngan ari dipikir deui kana akibatna. Nafsu Juragan Pandi jadi ngalaket teh sabab geus pasti moal piuntungeun rek tetep sabar ngadaguan kasempetan nu hade mereketkeun maneh nahan amarah nu rek dibudalkeun engke dina waktuna. Najis, hayo turunkeun di dieu, balikeun deui ka Bandung. Najis sia, neng Adah jajabrih kecrot nyiduhan banget Den Komar atuh mukaha nepi kala mokot baseuh. Oh ieu teh panten pamirsa. Cariosna teh bekamna tos dilaan gitu panginten nya. Aduh, teu kengeng kitu neng, pamali panengkang teh picarogieun, teu kengeng calutak ari istri mah. Den Komar bari nyusutan bangetna ku sapu tangan leungeun nu hiji deui nyakelan setir tenang pisan sigana mah geus ahli bisa nyetiran ku sabelah teu sieun teu hariwang mobilna diadu jeung tatangkalan nu rempeg di sisi jalan. Rek dibawa ka mana sia? Ka mana? Hayo balikeun deui teu suka setan. Teu suka.
Neng Adah bari teterjalesot ngelesotkeun tali nu dipake ngaborogodna. Hiu dak Den Komar diteunggel satakerna. Atuh Den Komar mani ngaranjug reuwas lain di kiana mobil ngagaleong ka sisi rek neunggar tangkal kanari. Ngan untung Den Komar kaburu sadar gancang di rem cekit. Reg eureun nu tarumpakna pada ngarenghap bungah domeh teu terus cilaka. Ulah aral gelis keun sing sabar da moal deui oge dugi. Sakieu oge untung Den Komar sadar upami henteu meureun ayeuna urang jadi bugang na teu awatos Neng teh. Omong bah aja bari ngareret Neng Adah nyel ambek lamun teras mah meureun ditampiling bongan rek nyelakakeun. Ari Neng Adah terus kasima reuwas dumeh mobil rek asup ka jurang ngahuleung bae bari gegebegan. Teu lenek teu nyarek ngawawaas lamun terus cilaka geus kacipta sakumaha teuing nyerina. Boha-boha tuduy binasa tinggal raga nu geus eueuh nyawaan. Ulah luluasan Neng sing nyaa kasalira lebar teman sok pamiteras janten. Juragan Pandi kakara milu nyarita dirina manglebarkeun seug Neng Adah cilaka teh waasku kagelisanana. Nineung ku lenjangna meureun dirina ngan bati ngahru kaduhung pamaksudan teu bisa kalaksanakeun. Mani reuwas abi mah bah kuteung teuingeun ari Neng Adah. Den Komar malik netep mani antep pisan kacirina Neng Adah asa beuki gelis tambah nyari. Kacirina Neng Adah asa beuki gelis tambah nyari. Padahal mah Neng Adah teu ngajak seuri komo. Lamun seug Neng Adah daekeun komo, lamun seug Neng Adah daekeun meureun Den Komar geus ngarontok nyembah terus nyeuh dina lahunan. Gebeg Neng Adah ngagabeg. Waktosna kabujang see pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.